Payu aja teh. Tok baru ka jelema kanu kitu nagmunag jika aing oge. Nah, di dinya teh kumaha situasina di balong eta teh? Ai situasi nama karena can direnovasi kan. Cai nyuruh air terjun lah kemarin terjunnya apa? Oh, tina eta na kapal. Ai atuh. Naon? Caina Air terjun. jadi si Cai teh nyuruh seperti air terjun. Lamun dipakai sasaungan di dinya bener-bener katanya indah pokoknya. Terus aya balong di dinya kan kira-kira di dinya wani kan peda posisina rada jauh ka lembur. Keun bae eta pisan anu dipikah hayang kurang jauh ka ditu ka dieu euy. Jauh ka lembur pokoknya mah. Pokona hayang nu nangang urang mah. Bener. Nah, malah naon suawuheun ya di dinya mah meureunnya euy. Oh, bangsa kitu. Hari wawus. Heeh, warawu lah kitu. Anu urang mah keur era we hungkul ari panggih teh jeung bangsa komo nyikunkun aing sok Eranya era lin sieun basa eta ge kalka nyungsurikeun ka urang tarek wow jeung kitu ya. Rek ngusup teh nuturkeun atuh mabukankeun ya di tukang teh. Lain alus nu kitu wae nuturkeun nya. Heeh. Matak payu aja teh. tok baru ka jelema kanu kitu nagmunag jika aing oge. Matak lamun anu menta ieu ka urang sok didinya ta yang karana minta ka urang komo urang geus ngecicingan cek didinya di imah nengang mah aing bener disebut peramal datang mah disebut peramal euy nyicingan didinya paling disebut kuncen oh kuncen tah moal bae kitu cenah mamang aya kuncen di ditu cenah saha ngaranna colonos halus ya mane nu mawanana pasena aing mah teu narima pria sia pasena awewe nya kade baik kalau dibawa ke bulan gelo lu calager atuh sing ngameananan gitu mah ya